Man, si kuring nyunkeun parada, balik kultum sakedap kenging ibu. Menang ibu, serius, aslina. Mudah-mudahan ibu siap ngadagukeun anda siap, siap ngadengekeun, mau nyarane mau, itu nyarane gini itu katanya ibu. Abdi panginten tidak ibu sejak kemarin kultum ibadah kuliah 7 menit ya punya. Jadi ceramahnya tuh kudu panjang pan, yang penting ceramah masing, baripat. Yang penting ibu-ibu balik ngawa berkah, ibu berkah berkah ilmu numan. Cek Pak Haji Irman kieu sampai ka Simkuring. Pak Ustad pangbejakeun ka jamaah nu haladir ayeuna. Keluarga kieu teh lain hayang agun ku payungbun, lain hayang sosomo, lain hayang kapuji kubat. Cek tadi teh hayang ka asup jalma nu ahli syukur itu surga. Hayang kaasup jadi ahli sabab seketerangan lain sakartum laji lamun loba aja syukuran ke Allah bakal loba dulur. Ari ibu malah ada duit boy mikir teh ibunya. Jadi punten ibu utang cari cimoe. Tong cara rincing mah jawab ibu katingali lamun cari cing wae teh loba hulang-hulang. Ibu ini buka hutang hulang. Jadi KB bisa kompak seserian. Da yakin balik ke imam loba duna. Tanya. Aduh, luar biasa. Kita kerbera ibu si kuring teh acara sabaraha tempat tapi ke sampoe 5 acara. Hari subuh-subuh nyemunya geus 2 acara. Pengajian rutin ibu di perumahan Bugenville. Pada subuh kultum subuh balik aya Pak Haji Kolonel Kuntana Jayadi meme balik di kerohan Pak Heri ka dieu sakeudeung salaman jeung Simkuring ai salaman teh keusrak leungeunna ditingali rewas amplop. Apa wae sih ibu meme kadua ibu Simkuring meme ka dieu aya babinsa ibu rapat biasa polisi nyebunya meme acara tiap poe rebo teh sok aya bimrotal. Ari bimrotal teh bimbingan rohani jeung mental. Delila 20 menit balik tidinya sarua eta di Kapolres Tabes mere geus 2 amplop tah ayeuna. Ya Bu, kuduna Simkuring teh ka Cigonewa ayeuna. Ngan dipikir di tengah jalan ieu nanaonan ka Cigonewa nu ngondang eueuh dulur teu. Mending keneh ka dieu dulur nambahan nu ngondang aya balik ti dieu meunang ampunan gitu. Salamualaikum ini ngaji teh. Aduh. Bu, punten. Ibu mah tong mikiran amplop, tong mikiran duit, tong moal menang kecuali ustad balik di dia yakin menang doa. Rek doa orang teh gimana teh? Duit we. Luar biasanya Bu. Gitu. Jadi geulis anaging moal loba kadang 4 menit, 3 menit deui ibunya. Kultum 7 menit ibunya, mun leuwih ti 7 menit Simkuring mah kaasupna lembur. Pokoknya ka hiji bager anakin omat kunci rumah tangga hidup kunaon? Ziyadakum buyutakum bitilawatil Qur'an. Jadi sina urang hayang mengudag rahmat Allah ngarumah tangga hayang manggih sakinah mawaddah jeung warahmah teh kuncina hiji omat ulah jauh tina Al-Qur'anul Karim. Lamun urang deket jeung Al-Qur'anul Karim unggal subuh dibaca Al-Qur'an, beurang dibaca Al-Qur'an, sore dibaca Al-Qur'an, peuting rek sare dibaca Al-Qur'an, mangka eta ayat-ayat Allah alifna nempel ka dinding, bana nempel ka jendela, sana nempel ka luhur, saimah dikelilingi ku 88 ayat Allah, maka tidinya Al-Qur'anul Karim jadi sifat Al-Qur'anul Karim jadi pituduh jeung rahmat bakal ngondang barokah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lamun ceramah gogorokan capek nginum heula itu bisa apa ya pas beras Simkuring teh itu kan gitu ceramah teh di mana-mana wae di mana teh cai aqua deui
Baik atuh cai aku ge da cai aku mah cai murni murah. Ibunya singana-ngana lamun keur berakhir di cai nutrisari. Ini aku ada. Ibu nu dimuliakeun ku Allah jadi Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu bantuan capek atuh urang teh. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinnati wan nas. Buka jawabnya harap bungkul. Tukang baca hari ciwae kakak malam wae. Katingali anas-anas wae teu pengambek ibu mani murolan kasim kuring da kadengna ieu wungkul sok orang cobian dituluykeun nyebutnya tuluykeun ku ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Geus tarik salah di kae. Nya, aku darah baleun itu mah curang oke. Bagi melaung muflihun. Mutadun. Sarana ibu itu. Saya orang. Hah? Pak. Mutia, mutadun. Tinggal di belajar Mutia tinggal di belajar. Tuliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Mari malong kasih kuring tinggal. Bakat gua apa? Katingali mah sama rajin. Itu mah katingali belang beton. Dan nyengret piungna. Aduh, itu tulikan ibu tulikan Mutia kan dia melong kan tadi. Tulikan Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakun. Tuh kata apa? Apa lamun? Berarti itu mah UKE Eling UKE tinggal tapi insya Allah ibu tinggal berarti tinggal ibu sok ngaji mah tinggal seragam tinggal Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tapi kan keperembetan. Tapi ayeuna tiang mah da hafiz Quran ibu sok tawadhu eta mah sok api-api da apa. Tinggal ibunya apaleun Mutia mah. Bu, Mutia bacanya sing tadi Mutia. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, doa modal mah apaleun. Ayo apa tinggal ibu dia belajar sekali. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Sarwana. Sebenarnya itu sarwana. Tebalaleng ibu. Punten ya. Jadi wayang lagi sana kengnya kunci ku Al-Qur'anul Karim. Semakin orang loba hafal Al-Qur'anul Karim, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang nongtorogan jauh tina Al-Qur'anul Karim, tah hayang bisa maca Al-Qur'an, tah hayang hafal maca Al-Qur'anul Karim. Ulah harapkeun barokah ridho Allah Subhanahu wa taala, alam dunia bakal poe komo di alam akhirat. Terus anak Adam dikubur teh leuwih poe nunya
dikubur teh maca Quran ya. Jadi di alam kubur teh poek nu nyaangan teh maca Quran. Dua hiji tah bageurnya Al-Qur'an. Nu mantep mere cahaya kebahagiaan, cahaya ketenangan, cahaya sakinah, cahaya mawaddah jeung warahmah teh cahaya Al-Qur'an. Mantep kunci ku Al-Qur'an. Kaduana ziyadakum buyutakum bisolah. Kudu ngalobapkeun salat ka Allah. Patokan anak kieu ibu ieu salat ibu punten. Ai salat teh punten kieu ieu anggap as-sholatu imanun. Salat teh tiangna agama. Nu jadi ieu pangoci salat teh rukun Islam. Hiji sahadat, dua salat, tilu zakat, opat puasa, lima mungaha ngaji. Punten ibu, ieu salat tiangna agama dicekal ku rukun Islam. Urang lepaskeun ayeuna bunga haji kacekal kana teu agama. Kacepan. Sebab naon? Ibadah haji lain kewajiban tapi keur mampu. Teu mampu mah teu wajib. Leres. Kaduana urang puasa lepaskeun kacekal kana teu aya agama. Kacepan kunaon? Sabab sarua puasa ge lain kewajiban. Wajib teh keur nu mampu teu wajib. Nu teu mampu mah teu wajib. Nini geus kolot, awakna buduk sawah. Kitu nya. Punten penyakitna bengek teu wajib. Da teu mampu teh ya puasa. Tilu naon ibu? Zakat. Punten zakat kacekal kana teh agama. Kacapang sebab naon? Sarua zakat ge teu lain kewajiban. Keur nu mampu wungkul, teu mampu mah narima zakat. Tapi punten ayeuna bunga haji geus dilepaskeun, puasa dilepaskeun, zakat dilepaskeun, agama kacekal keneh, tapi punten lamun salat kurang dilepaskeun, maka urang hancur agamana. Jadi bageut umat pondasi yang kuat rumah tangga salat. Urang teh kudu ibadah. Wayana niat ge nikah ge niatna ibadah. Sakabeh tek jeung ge kahirupan kudu niatan ibadah ka Allah. Sabab ibadah mengantarkeun ka surga. Paheri meunang cenah urang teu ibadah hayang ka surga Allah pek teh teuing. Da Allah nyieun surga keur tara sok. Allah nyieun surga keur tarangan. Allah nyieun surga keur tara puas. Ngan syaratna kudu gelo. Jadi gampang lamun urang hayang ka surga tara salat tara ngaji mah hiji kudu buru-buru gerak tobat. Gelo kain teh butuh gelo. Tobat lain gerak-gerak gelo. Nah buru-buru gerak-gerak gelo ngajak ustaz. Gitu. Jadi bayana ibu buru-buru gerak tobat teh ka Allah tabatan nasuha ya nya. Gerak gelo berarti manoka ustaz. Luar biasa. Awas ibu punten yeun kunci Al-Qur'an jeung salat. Komo urang teh punten salaki urang nyebunya kudu daek jadi pamimpin anu soleh kadeh wayahna geus salakinya. Salakina neangan kudu nu getol salat bari jeung berehan bari jeung urang ayeuna bagus. Ieu mah salaki tara bari jeung man bari am saho kadua gam. Nu kitu mah salaki kudu dicek. Cakal. Coket gue. Oh kok coket tapi ngeureuh wae. Dicakal bawa ngaji, cenah ngarti. Nah itu cekek. Bisa Allah ibunya bawa ngaji ulah mikiran kejo wae gitu nya ulah neangan kejo wae ulah. Da ngaji kieu yakin kejo mah bakal menang. Terus yakin tuh Bu? Yakinnya. Jadi ngaji mah bakal ngelmu. Ngejo ibu ngejo kalau sekapnya bager jadi goyana kunci sholat yang maca Al-Qur'anul Karim nyebunya sakit sekap nyebunya lebih 7 menit kurang